mana dinya. Aing keur butuh pigawe teh sok si eta mah. Aing ampun teh. Pager ngadontek urug. Aing menang bansos. Dipet tahun ku aing ge. Popeng. Hah? Mang James geuning. Kegawe naon ya? Mang James. Nya keur naha? Riweuh we sorangan. Kabeneran sih datang sebelum. Naha? Pager aing rek urug. Atuh bewe atuh. Aing ieu lamun menang bansos Heeh. dibangun ku aing di beton. Anjir gaya yang beton. Kabeneran mana datang sia sebelum. Wayahna sia sebelum ayeuna ka ditu ka Bapak RT. Aing tang daftarkeun menang bansos. Ai Mang James asan teh segala hayang. Batur naik odong-odong. Mang James hayang naik odong-odong. Batur hayang coklat. Mang James hayang coklat. Heeh. Batur ngadarti kotok. Mang James hayang ngadarti kotok. Berundi sia mah. Tong loba dongeng. Muncul ka dusia idit pangkatakeun aing. Buru-buru. Aing rek geura. Kalau tengah riweuhkeun bae aing. Aing istirahat heula. Idit sia. Mang James. Sukses. Tak ya, datangin aku mah. Cenah hasilna. Sebat heula atuh. Sok. Iyalah. Belum kok. Lama. Pokoknya mah. Ieu we lah. Jadi ieu Mang James. Ku saya teh tadi ajukeun ke Pak RT, katanya Pak RT pangdatakeun Mang James beunangna bansos. Kumaha cenah? Gitu nya. Kumaha? Cek Pak RT. Hah. Hampura sebelum pangbejakeun ka Mang James. Mang James ada tuh bisa diasukeun ka bansos. Tapi kayak heula kabar halusna. Jadi Pak RT teh isukan teh nya. Boga rencana rek mentak urunan kawarga nu di dieu. Aduh. Jang beneran pakai Mang James. Alus loba duit tah. Kok alus. Aing mah teu hayang sia diberi undunan kitu Pak di lingkungan. Pokona mah aing mah hayang bansos. Sia